bagi orang lain dina bidang hidup masing-masing ya. Mangga tah ulah tiga saporos kalekan ieu kosong ukur kincakeun batur ukur hinaeun batur urang mah kudu manfaat keur batur ya. Sing janten istri anu biasa qurrata ayun penyejuk. Bos, bener bos. Harupat lagi biasana anu getas harupateun pamegeh. Sabar be sok enak nah saporos kitu. Nah anu nyeungeut ieu harupat istri. Margi biasana cenah anu sok nyolokan teh istri karena dah henteu abdi mah nya ibu-ibu ge sami di dieu bae. Mangga harupatna dibeulun. Ya mangga. Lajeng punten. Ya. Cepengan ieu ketina ku Neng Lilis. Babatkeun eta harupat nu ngabebelang kana kendi. Kana cai kendi anu watak hati sebetkeun. Tah ieu simbolna teh Neng Lilis sing janten istri anu biasa qurrata ayun penyejuk. Neng anu marahmah ku bumi anu rapi janten aa teh baiti jannati kembali ke rumah dalam keadaan yang nyaman. Panaku cep berkatnya lira. Pilaskeun pokongkeun alungkeun ka tukang neuteuk-leuteur belah jantung miceun sagala sifat awan anu aya dina diri hidup. Moal disorang deui, moal dilakonan deui. Mangga bismillahirrahmanirrahim alungkeun neuteuk-leuteur belah jantung. Lajeng ieu lekan poong ku hidup kosong. Lain kita saling mengecek kosong ia simbol jadi jelma ulah kosong artinya kosong teh teu manfaat. Khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain dina bidang hidup masing-masing ya. Mangga tah ulah tiga saporos kalekan ieu kosong ukur kincakeun batur ukur hinaeun batur urang mah kudu manfaat keur batur ya. Mangga punten ya simpan ieu di hanapeun dapat sampean cek berkat kali katuhu. Mangga dibuka selopna kasep. Iya. Teras kukeun bagian ongker tina sampean hideung. Nah saperti itu lajeng logna punten. Logna bagi ieu. Nah sanes ieu. Ieu nog upami jadi cincak ku hideung aya nu ngagecrot pihayaneun. Lan gede hideung bakal ngalaman meuleuh-meuleuh ya, anu lagi jalan oge saeueur dedenya. Pohon. Ya, piburakeun bibit.